Bismillahirrohmanirrohim. Wasunanut tabiatu lil faroidi. Sunat-sunat anu mengiringi salat fardu. Wayu abaru anha aidon bisunati rotibati. Biasa dibahasakeun nyaeta salat sunat rawatib. Wahya sab'ata asyaro. Eta teh aya 17 naonana rakaatan rakaatna. Rakaatal fajri. Jadi salat sunat rawatib teh 17 nu kahiji nyaeta 2 rakaat samemeh fajar. Anu mana keteranganna? Nah, anu 2 rakaat samemeh fajar teh li annahuma afdalur rawatib. Ieu diheulakeun li anna innama qadamahuma pastina musonib ngaheulakeun ayeuna kana salat sunat 2 samemeh fajar teh sabab afdalu rawatib. Qobla subuh teh eta pangutamalna dina rawatib, badal witri dina sanggeusna salat witir. Walidalika qala rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat samemeh fajar eta teh leuwih halus tinimbang dunya jeung saeusina nu aya di dunya. Jadi leuwih afdal. Lain berarti dibandingkeun dina soal harga. Beh dituna kadituna lamun jalma anu sering ngadawamkeun 2 rakaat samemeh fajar, maka kaya-kaya eta jalma geus teu ngalirik kana dunya. Tuh, dina harti kadituna qanaah, boga sifat hate qanaah, nyaeta bisa narima kana naon rupa nu geus dipastikeun ku Gusti Allah, bisa narima. Nah, eta 2 rakaat fajar. Anu mana dina kautamaan maca dina surat kahiji dina rakaat kahiji da ieu mah surat ayat Quran bisi teu apal. Wa ila pabisuratai alam nasroh wa alam taro. Geus we rakaat kahiji ku alam nasroh, rakaat kadua ku alam taro. Atawa rakaat kahiji ku al kafirun, rakaat kadua ku al ikhlas. Eta jadi nu kahiji teh salat sunat rawatib teh nyaeta ayat 17 nu kahiji 2 rakaat samemeh fajar.